Bayangkan ku urang nyeun masjid ngan sakali saumur hirup, tapi masjid menang nyeun urang makmur kuno ibadah, malah loba deui nu ibadah nage. Urang menang pemasukan sila ipis, cekolot mah sila ipis. Urang nage teu nyatet-nyatet acan, urang nage teu sadar-sadar acan, urang nage poho deui, urang nage. Tapi da ku Allah mah moal dileungitkeun, ku Allah moal dicoconteng, moal ngalir we terus kana rekening amal soleh urang. Teu eureun tina ganjaran nu ari iktikaf, tina ganjaran anu dalalikir di masjid urang, tina ganjaran anu maraca Quran, tina ganjaran nu sarola, tina ganjaran nu pangaosan, tina rupa-rupa ibadah. Hek anu make masjid urang teh lain urang lembur urang wungkul nu ngaliwat mineng loba nu salat di dinya. Kapeung-kapeung urang luar negeri nu milu salat nu maca Quran di dinya. Kasaha eta teh ngocor ganjaranana, lain keur kanu ibadah na wungkul, lain keur pribadi na wungkul, tapi anu jariah masjid kabagian Allah. Masya Allah. Bayangkeun urang jariah jalan, jariah jalan najan tepul kabehanana urang miluan sameter keur jalan, sakur nu nincak kana jalan urang, Masya Allah, sahabae maka ganjaranana dilimpahkeun ka urang. Sahabae malah cenah tong boro jelema sato hewan anjing ngaliwat kana jalan jariah ti urang, ganjaran asup kana rekening amal soleh Allah. Dan contoh deui ayeuna penerangan, urang nyeun penerangan di gang, unggal peuting dicaangkeun ku urang, dibayar listrikna ku urang, ngahaja tegan ngahaja urang teh nyeun penerangan, tong boro mah cenah ti jelema ieu mah anjing ngaliwat tegan, anu eta anjing ngalap manfaat tina caangna tegan, maka ganjaranana asup kana rekening amal saleh urang. Coba bayangkeun ku urang jariah susukan sarua kitu, disakur jalma nu ngalap manfaat tina eta cai, nu boga sawah, nu boga balong, nu marani, anu warudu gitu kan, anu nyareusehan jeung sabangsana ting sabaraha juta atuh jelema nage ngocor kanu jariah susukan, da caina ngaliwat kana susukan urang. Allah piraku teu beungheur ku ganjaran. Masya Allah. Nah, ieu keterangan nuduhkeun yen ganjaran seseorang hartina bisa nepi kanu sejen, rek kanu geus maot, rek kanu hirup keneh, mun hirup keneh bakal jadi keberkahan manehanana, bakal jadi ganjaran di alam kuburna, bakal jadi kanikmatan di akhiratna, di surgana. Sababan tina amal soleh teh ganjaran ti Allah teh lain ukur dek dipaparinkeun di surga wungkul, lain ti dunya keneh ge amal soleh teh jadi keberkahan. Dosa etik anu ku Allah dijag-jagkeun, disehatkeun, disalametkeun, dilancarkeun, dinikmatkeun hirupna di dunya terhormat karena naon? Barokah tina amal solehna, barokah tina jariyahna, tina amal soleh batur nu make kana jariyahna, akhirna hirupna teh jadi pinuh ku barokah, hirupna pinuh ku kasenang kanikmatan, hirupna salamet, hirupna mulia tidunya keneh tina naon cenah amal soleh jalma-jalma anu make jariyah manehanana tidunya keneh. Urang menakan keterangan
seueur keterangan bahwa tina amal soleh teh aya nu ku Allah dipaparinkeun teh ti dunya keneh. Contoh seperti hadis salat duha, seperti hadis surat Waqiah, tuh kan? Kan itu keterangannya jelas. Dan hadis salat duha ti dunya keneh jelema nu rajin salat duha ku Allah bakal digampilkeun rezekina ku Allah. Kan? Dawam salat duha. Pan eta mah di dunya. Apakah hanya di dunia unggul? Lain, nu dipaparinkeun di dunia mah kebulna. Ari aageungna iraha ke di surga. Ting siga kumaha di surga mah.